Pasunatan sa'i. Sa'i teh lempang inciknya. Berjalan ti Bukit Sopa ka Bukit Marwah. Jeung sabalikna kalawan 7 kali. Nah, aya pasunatanana sa'i teh. Mana pasunatan sa'i? Hiji, suci tina hadas jeung najis. Alus nama sa'i teh boga wudu, kudu ulah mamawa najis gitu tah. 2, nutupan aurat. Nah, sok sanajan nutupan aurat teh lamun lain dihubungkeun kana sa'i hukumna teh wajib nutupan aurat teh. Tapi lamun dihubungkeun kana sa'i mah sunat. Ngan lamun lain dihubungkeun kana sa'i mah nutupan aurat teh naon? Wajib. 3, naik kana batu sopa jeung marwah sunatna teh. Naik kana batu sopa jeung marwah. Kege aya di ditu lamun dinasibkeun banyak. 4, lempang gancang atawa nyigcrig di antara palhejo pikeun lalaki. Lah kege aya di ditulah ieu na. Hese nyepertikeunana teh aya mah. 5, maca doa anu kawarid ti Kanjeng Nabi. Sok aya di bimbingan. Genep tuluy-tuluy. Tuluy-tuluy teh berkelanjutan. Lain berurutan, berkelanjutan. Jadi terus henteu eureun heula. Alus nama kitu, tuluy-tuluy. Nah, eta pasunatan sa'i. Saterasna aya naon? Aya halku. Ieu teh rukun umrohnya. Rukun umroh teh aya 5, hiji ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, kaopat halku. Tah ieu meur kalimana tartib jigana teh katuliskeun kaliwat. Atawa taksir. Naon ari halku jeung taksir? Halku nyaeta neuk rambut, lamun taksir nyaeta ngagundul rambut. Syaratna rambutna ulah kurang tina 3 lembar. Entos ieu dijelaskeun basa etanya.